Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fid. Walina klimat lubin sareng kulantaran mindahkeun perkara anu disuprih kauliyin anu bangsa ucapan gairi mubtilin anu teu matak ngabatalkeun nonakluhu mindahkeun itu matlub qauli ila ghairi mahlihi kasalianti tempatna itu matlub qauli walau sahwan jeung sanajan poho ruknan kana eta boh rukun ayana itu matlub kapatihatin seperti maca Fatihah wa tasyahudin sareng ayana tasyahud atanapi maca tasyahud aw ba'di adi matanapi sapalihna salah sayina itu Fatihah sareng tasyahud aw gairi ruknin atanapi salianti rukun kasuratin seperti maca surat ila gairil qiyami dipindahkeun ka salianti nangtung wa kunutin sareng saperti kunut ilama kana perkala qabla ruku'i sambil ruku tadi bulan tadi geus manis didinya mah tadi bulan emang bolotot aw ba'dahu atanapi sabadana itu ruku fil witri dina salat witir fi ghairi nisfi ramadana dina salianti setengah bulan Ramadan asani anu kadua Payas judu mangka sujud itu si jalma lahu pikeun itu naklimat lub amma naklul fili anapun ari mindahkeun anu bangsa pagawean eta payatulu mangka batal non ta'ammuduhu ngajana itu naklu wa kharaja sareng kajaba bi qauli kalawan ucapan kaula ghairi mubtilin lapad ghairi mubtilin naon ma perkara yubtilu anu matak ngabatalkeun ma kasalami seperti uluk salam wa takbiril taharumi sareng takbiratul ihram bi an kabbaro surahna maca takbir itu si jalma atanapi gair makmum maca takbir itu si jalma biqasdihi kalawan sejakna itu takbirut taharum walisawin sareng kulantaran poho walisahwi mah gitu sareng kulantaran pohona perkara yubtilu anu matak ngabatalkeun non amduhu ngahajana itu mah la huwa henteu ayeuna matak ngabatalkeun itu sahwu aya sahwu tegasna poho kata twili ruknin seperti manjangkeun rukun qasirin anu pondok wa qalili kalamin sareng ayana saketikna ayana nyarios wa aqlin sareng ayana setikna dahar wa ziyadati ruknin sareng nambahan rukun paliun anu bangsa pagawean li'annahu sallallahu alaihi wasallam karena saesuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta sholat ngatepan Kanjeng Nabi az-zuhra kana salat zuhur khamsan kana 5 rakaat wa sajada sareng teras sujud ayeuna Kanjeng Nabi lisahwi karena arah-arah ayeuna lali wa kisah sareng dikiaskeun bihi kalawan itu hadis naon gueruhu liana itu mafil hadis wa kharaja sanang kajaba bima yubtilu ku kecap lapat bima yubtilu amduhu naon ma perkara yubtilu nu ngabatalkeun ma sawahu kana pohona ma aedon deui kakalamin kasirin sapercayosan anu seueur wa ma sareng perkara la yubtilu nu teu matak ngabatalkeun naon sawu pohona itu ma wala amduhu sareng teu matak ngabatalkeun ngajana itu ma kalfilil qalili seperti pada melan sakedik wal iltifati sareng ayana ngaliuk pala yasjudu mangka teu sujud si jalma lisawi kulantaran pohona itu ma la yubtilu sawu
walali amrihi sareng ayeuna teu sujud kulantaran ngahajana itu mana yubtilu sahwu wali syakin sareng kulantaran mang pi madina perkara sholahu nu sholat si jalma kana itu ma wah tamala sareng narima pantes atanapi ihtimal atanapi mungkin wah tamala sareng ayeuna narima pantes itu ma ziyadatan kana tambahna lianau karena sesuna kelakuan eta in kana lamun aya itu mata eta zaidan anu tambah pas sujud mangkari sujud sahwi eta li ziyadati pikeun ayeuna tambahna wa ila lamun teu in kana zaidan palit taroduri mangka ayeuna sujud sahwi teh pikeun mangmangna al mujibi anu ayeuna ngawajibkeun ridho pin niati kulantaran ayeuna lemahna niat kalau syaka lamun mamang si jalma asolla nah salat si jalma salasan kana 3 rakaat amrobiana nabi 4 rakaat masalan kelawan umpamana atama kang ngadatangkeun si jalma bi rakaatin kalawan sarakaat lianal asal kana saestuna hukum asal eta adamu fi liha henteu midamelna itu robiah wa yasjudu sareng sujud si jalma li sahwi lantaran ayeuna lali wa in jala sanajan leungit naon syakkuhu mangmangna si jalma teh qabla salamihi sameme salamna si jalma bi antadzakara surahna ayeuna ingat si jalma qablahu memeh salam annaha yen kana saesuna itu rakaat teh eta robiatun rakaat anu kaopat litarodudi kulantaran mamang pi ziyadatia dina tambahna itu rakaat wala yarji sareng ayeuna kitu henteu ngabalikan si jalma pipilih dina midamelna itu robiah ila doni kana panyangkana si jalma wala ila qauli geurihi sareng ulah ayeuna ngabalikan kana ucapan salianti si jalma au pilihi atanapi pagaweana si jalma wa in kanu sanajan aya itu si goer eta jam'an kasiron golongan anu seueur malam yablugu dina salagina tenepi itu jam'an kasiron adadat tawaturi kana bilangan mutawatir atau nepi bilangan tumpa-tumpa wa amma jeung anapun ari perkara layah tamilu anu teu nanggung itu maziyadatan kana tambah kaan syaka seperti mang si jalma pi rakaati dina sarakaat min rubayatin dina salat bangsa 4 rakaat ayanaha ari itu rakaat teh eta salisatun rakaat katilu amrobiatun atanapi rakaat kaopat patadakara mangka terus ingat si jalma qoblal qiyami samemeh ayeuna ngadeg lirobiati pikeun rakaat kaopat anha kana yen saesuna itu rakaat teh eta salisatun rakaat katilu para yasudu mangka ayeuna teu sujud sahwi si jalma ya nama karena saesuna perkara panglahu numida si jalma kana ma minha tina itu robiah teh eta ma'at tarudi sarta mangmang labuda anu teu meunang henteu eta mujud minhu tina itu ma bikuli takdirin kalawan saban-saban ayeuna kira-kira pa in tadzakara mangka lamun eling si jalma badal qiyami sabada ngadeg lah pikeun itu robiah sajada mangka sujud si jalma litaroddudihi kulantaran mangmangna si jalma halal qiyami nalika tingkah ngadeg ilaiha kana itu robiah bi ziyadatiha dina tambahna itu robiah. Bismillahirrahmanirrahim salajengna walina kalimat lubin kauliyin gairi mubtilin nakluhu ila gairi mahali
salajengna anu disunnatkeun dua sujud sahwi teh nyaeta kulantaran mindahkeun perkara anu disuprih nu bangsa ucapan. Ieu perkara teh disuprih kudu dipigawai ya bangsa ucapan ngan ayeuna lamun mah dipindahkeun ka lain tempatna teu matak batal gitu. Kudu dipigawe tapi lamun dipindahkeun ayeuna ka lain tempatna teu matak batal. Tah nu kitu lamun migawe nu kitu eta sunat sujud sahwi. Walau sahwan sanajan poho seperti naon ruknan kana rek rukun eta mah cenah seperti naon mun rukun ya matlub qauli teh Fatihah cenah jeung tasyahud maca Fatihah eta matlub qauli kudu dibaca sifatna ayeuna bangsa ucapan tasyahud nya kitu keneh gitu. Heuk we dipindahkeun bohna teh Fatihah kuduna keur nangtung dibacana keur diuk bohna teh. Tasyahud kuduna teh keur diuk dibacana keur nangtung. Ta mindahkeun eta nakli matlub qauli ayeuna ka lain tempatna ayeuna disunatkeun sujud sahwi engkena 2 rakaat sujud sahwi. Sebab teu sesuai ketentuan teu sesuai ayeuna ketentuan kuduna kan lamun Fatihah tenang tasyahud keur riuk ketika teu akur jeung ketentuan sunat sujud sahwi sabab mindahkeun rukun matlub nu kudu disuprih bangsa ucapan sosanajan teu matak batal gitu henteu gitu. Mun mah aya keur maca Fatihahna teh teu keur nangtung mata pada teu henteu. Atanapi ba'do ahadihima sapalina ayeuna Fatihah jeung tasyahud ieu mah teu kabehanana sebagian Fatihah nu dipindahkeun teh teu keur nangtung macana atanapi sebagian tasyahud intina eueuh bedana na rukun qauli mah mun dipindahkeun ka lain tempatna erek kabehanana atanapi sapalina eta sunat sujud sahwi. Au beri ruknin atanapi selain ti rukun seperti surat cenah ka ila ghairil qiyam dipigawena ayeuna lain keur nangtung maca surat teh kan ayeuna keur nangtung ieu dibacana bohna teh keur ruku keur itidal bohna teh keur sujud gitu. Eta sunat sujud sahwi. Wa kunutin atanapi kunut kumaha bohna teh lamun ayeuna cekna sarahna mindahkeunna teh ayeuna kana memeh Fatihah bohna teh palamun bieu mah surat dibaca ayeuna keur ruku keur itidal keur sujud intina lain keur nangtung kitu tah sia sujud sahwi kumaha lamun ayeuna dibacana teh dipindahkeunna teh suratna memeh Fatihah pan biasana Fatihah terus surat ieu Fatihah surat heula terus Fatihah cekna sarana mah lam yasjud teh keur sujud sahwi nah di anal qiyam mahaluha pil jumlah sabab nangtung eta emang tempatna maca surat secara keseluruhan berarti teu kahitung mindahkeun namun maca surat terus Fatihah jadi wae salatna enak.
wa kunutin jadi kunut cenah dipindahkeun ka mana kunut ilama qabla ruku memeh ruku maca kunut Allahumma hdini fiman hadait memeh ruku au bada atanapi ayeuna bada ruku geus ruku teh dihanap can cekat ka luhur maca doa kunut dina salat witir salianti ayeuna kitu setengah ayeuna Ramadan anu kadua ta eta sami paya sujud sahwi kulantaran nakli matlubin kauriyin Soksana jan ayeuna kitu setengahna kun atana pisah kalimahna sunat sujud sahwi. Aman aklul pilih payub tilu ta'amuduhu anapun ari mindahkeun bangsa pagandi bangsa ucapan bieu mah bangsa bebacaan dia mah maca Fatihah maca tasyahud maca surat gitu kumaha lamun ayeuna sifatna mindahkeun pilih bangsa pagawean ieu ta eta mah payab tulu ta'amuduhu mun ngahaja-haja mindahkeunna batal salatna batal salatna ngahaja mah jadi aya beda antara qauli jeung fi'li. Mun qauli mah teu batal, lamun fi'li mah pagawean batal. Eta seperti sunan salat eta ayeuna teu kurang diromak teu sesuai ayeuna tartibna eta batal dikajabakeun ku ucapan kaula ghairi mubtilin cek tadi teh kan ayeuna mindahkeun ucapan anu ayeuna disupri anu teu matak ngabatalkeun mun dipindahkeun ka lain tepatna terus kumaha ayeuna dikajabakeun teh anu diiwang kitu aya ieu teh ucapan tapi ngabatalkeun cek tadi teu batal ngan ayeuna ngabatalkeun cak sanajan kauli naon kassalam wa takbirit taharum maca salam jeung takbiratul ihram wayahna teman lamun dipindahkeun maca salam pas bana teh tasyahud awal maca salam keur nangtung batal takbiratul ihram bana teh pindahkeun kitu batal lamun dimaksud gitu teh eta mah salian teh eta teu nanaon lamun salam jeung takbiratul ihram dipindahkeun batal. Kumaha lamun poho mah mun carita salam sujud sahwi anu ngahajan matak batal. Lamun poho mah mun carita salam cenah cekna sarana sujud sahwi. Lamun takbiratul ihram nu matak batal teh lamun dihaja sarua ayeuna kudu sujud sahwi. Kala itu malawa tapi mana mubtirun lamun poho sujud sahwi jadi nu ngahajan matak batal ari poho mah ngalamun bohna teh rarasaan teh ayeuna kitu kan akhir padahal ayeuna kitu
tasyahud awal rasanya tasyahudahnya pakai assalamualaikum tarik teh ngalamun hayang kawin tah eta mah mun poho nya terus ke salat mah engke sujud sahwi pasti pernah jadi guys ngaranjel mah lamun masalah takbiratul tahrimah bi an kabaro bi qasdi eta si jalma takbir ayeuna dengan disengaja dihaja gitu. Jadi anu batal teh anu dihaja tapi cek masalahna mun salamat cenah batal sok sarajan teu dihaja tapi lamun masalah takbir ayeuna sejak dikir mah lam tabtul cek nasarana teu batal urang teh ayeuna keur salat mungkin ayeuna bohna teh takbir intiqalna ku ayeuna Allahu akbar atanapi heuy emut kana kekawasan Allah we bohna teh urang teh calatuk Allahu akbar sejak dikir berarti teh teu batal lamun disejadikeun gitu. Teras deui ayana sunat sujud sahwi teh wali sahwi mayubtiru amduhu kulantaran pona perkara anu matak ayeuna batal mun ngahajana eta perkara lahua lain ayeuna datiana eta poho seperti naon cenah manjangkeun rukun qosir gitu lamun ayeuna kurang dipanjangkeun ngahaja matak batal seperti itidal atanapi diuk diantara ayeuna dua sujud eta rukun qasir teu meunang lila didinya mah urang cangkat tina ruku ka luhur tah itidal ulah lila eta mah rukun qasir atawa diuk antara dua sujud adana keur istirahat teh ke jeda pamisah ngumpul hitungna teh tak teu meunang dia aritna ruku sujud mah justru alus gitu tapi lamun tina seperti itu dal dia ke antara dua sujud lah tadi panjangkeun bohna teh gitu tapi poho migawe eta teh manjangkeun rukun qasirna teh mun carita diuk antara sujud teh eta sunat sujud sahwi gitu tapi lamun ngahaja batal pan yubtilu amduhu mun dihaja mah batal lamun poho teu naon teu batal ngan ke sujud sahwi sunat sujud sahwi lain wajib andai kata teu sujud sahwi jadi wae salat mah dengan teu utama batalkeun salat wa qalili kalamin sareng ayeuna sakadikna cariosan ngomong saeutik mungkin dua kata mungkin dua huruf tilu huruf bohna teh lamun Arab mah ki bohna teh tina wikoyah Arab sanjeun poho tapi sahwi tadi teh eta tinggal sujud sahwi kaceplosan mohna teh kapohoan kumaha lamun dihaja-haja batal yubtilu amdu ngahaja-haja poho mah teh nana tinggal sujud sahwi wa uklin nya kitu deui ayeuna qalili uklin saeutik dahar maksudna teh anu daharna saeutik kitu mungkin aya urut nyelap daging asal ada badak cin lebar cina itu ya kangkung biasa namanya kan koropok nyelap ini soal biar murah ke kahanap ada amai-amai rada ngeunah cina itu aduh ayen terus saya teh aduh sia orang teh keur salat poho angke sujud sahwi
halusna mah piceun ya halusna mah gitu. Lain nyelapnya. Wa ziyadati ruknin fa'ali nambahan rukun bangsa pagawean. Sami eta sunat sujud sahwi gitu. Seperti nambahan sujud, nambahan ruku, rukun fi'li. Kuduna sujud teh 2 kali, ya 3 kali. Ruku pohona teh. Lamun poho eta oge sunat sujud sahwi. Lamun ngahaja cek tadi batal. Rukun paling mah kitu wungkul. Sabab saesunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngatepan luhur kantos dina 5. Berarti eta ziyadah tah nambahan rukun. Pan 4 lohor mah. Kari-kari 5. Tapi ayeuna Kanjeng teh hilap gitu teh. Terase Kanjeng wa sajadah li sahwi sujud sahwi. Jadi tambah rukun anu sifatna dasar lupa tidak membatalkan sholat sujud sahwi we. Lamun ngahaja eta batal. Cek nasarana mah ku ieu hadis jadi dalil yen tambah rakaat dasar lupa itu teu matak ngabatalkeun sholat. Salat maghrib 3 poho orang nggak opat bah terus kan teu batal teu matak batal gitu. Sosan aja lamun ayeuna dihaja mah matak kabatalkeun. Lamun ayeuna tambahan jeung sujud sahwi terus dikiaskeun cenah kana eta hadis teh nambahan setiap perkara ngabatalkeun ngahajana teu pohona. Harua gitu. Dina pada sunat sujud sahwi. Ayeuna mana? Kieu baru. Wa kharaja bima yubtilu amruhu. Dikajabakeun kecap mayubtilu amruhu teh. Cek dieu kan ayeuna anu mun dihajana teh matak ngabatalkeun. Tadi iwal deui aya nu diiwal. Naon mayubtilu sawu. Perkara nu batalna teh poho. Nah, eta juga hadis ieu teh dikiaskeun kieu. Naon dicontohan ku musonif ka kalamin kasirin. Ngomong ayeuna nu loba mun dihaja kan eta batal gitu. Kumaha lamun ayeuna ngomong loba rada wakwekok leuwih ti 3 huruf pohona teh. 2 huruf 3 huruf tapi ayeuna poho gitu. Tah eta diiwal gitu. Tinggal sujud sahwi. Ari ngaran poho mah. Tambah di nu diiwal teh masih diatapkeun kana bima. Berarti wa kharaja bima la yubtilu. Lain ujian muta daya guru diantaran guru padahal itu diatapkeun ka luhur. Mala yubtilu sawuhu perkara anu teu batal ayeuna pohona. Eta sami deui diiwal kitu. Aya perkara anu ayeuna mun dihaja batal kitu. Aya perkara ayeuna anu batal pohona, aya perkara anu teu batal pohona. Wala amduh deui jeung ngahajana. Poho teu batal. Ngahaja teu batal gitu. Seperti naon kal fi'lil qalil wal iltifat. Seperti pagawean saeutik jeung ayeuna ngalieuk. Oh bukan.
eta teu kudu sujud sahwi dikajabakeun balikan deui pan dikajabakeun nya berarti teu kudu sujud sahwi gitu. Mayub tilu sahwuhu perkara nu batal ayeuna pohona seperti ayeuna kitu kalamin kasirin ngomong ayeuna anu loba tapi poho gitu. Jeung perkara anu teu batal pohona jeung ayeuna ngahajana seperti bagian saeutik cekna sarahna fala yasjudu li sahwihi teu kudu sujud sahwi atanapi iltifat alieuk atanapi ayeuna kitu teh khotwaten atau dua lengkah alengkah tapi poho teh teu kudu sujud sahwi di ayeuna anu matak sujud sahwi mah anu ayeuna batal ku ngahajana gitu. Lamun ayeuna teu batal lantaran poho jeung ngahajana seperti ayeuna pageran saeutik ngalieuk eta cenah pala sujud sahwi aya di dieu teu kudu sujud sahwi wala li amrihi jeung ayeuna teu batal ku lantaran ngahajana ngomong loba pasti kudu susah nya emang gitu dikajabakeun perkara nu ayeuna ngabatalkeun ngahajana perkara anu batal pohona seperti ngakalamin kasirin eta iwa pengecualian berarti teu kudu sujud sahwi ngalinur merenteng kumaha teu kudu teu sujud sahwi cenah mun poho mah gitu. Itunya. Tapi mayub tilu sawuhu deh. Asal ada liuran, aya liuran. Kita balikan deh. Wa kharaja bima yubtilu amdu dikajabakeun ku kecap perkara nu ngabatalkeun ngahajana. Itu. Mun ngahajat teh batal jika nambahan rukun qasir teh eta. Di iwa pan tadi sudah sisawi kan. Tadi iwa mayub tilu sawuhu. Anu batalna teh ayeuna nu ngabatalkeun teh kulantaran pohona. Oke. Mayub tilu sawuhu. Aya lah. Lain ya sisina cing. Kala. Iya orang macana tinu lain asal sih bisi. Asal ieu urang itu. Mama lagi berusaha buku, malah buku perkara nu teu batal ku pohona jeung alah si jadol pengen aing lieur heuh aya laan pengen lieur koplok teu urang mah di dieu ieu aya di dieu mah heuh aya laan pengen aing lieur nah aja teu batal poho ge teu batal heuh aya batal poho ge teu batal nya kitu heuh teu batal pohona ge kitu berat jadi batal atuh watir anu ngalinur batal ya walaan lieur asina eta asal ieu cik aing teh ngarti ari fokus teh tara kana tulisan mansasar kana tengah na tara ditempur huruf eta ya jadi gitu erek ngahaja erek poho teu batal kena teu ayeuna kitu teu batal jeung ayeuna kitu teu sunat sujud sahwi kitu nya
Kalau anu aja jeung pohon teh teu batal gitu seperti kafe liot kolil wal ya tibat pala ya sudah sahi. Iya bener. Mikir-mikiran eta sujud sahwina gitu. Da asup kana khoroja berarti sarua teu sunat sujud sahwi. Ras deui wali syakin fi masalahu yang kulantaran mang-mang dina perkara anu migawe si jama kana itu mah gitu mang-mang. Tapi wah tamala ziaratan ihtimal leuwihna gitu. Sabab lamun mah cenah eta perkara tambah sujud keur tambahna, lamun mah ayeuna teu tambah keur ayeuna mang-mangna anu ngamistikeun sujud sahwi kulantaran ayeuna apes niat cenah. Urang teh salat ieu teh salat teh urang teh 4 rakaat 5 rakaat 4 rakaat beuna teh lohor mun 5 aya tambah kan aya ziyadah heuk teh pada buktina urang teh bohna teh ayeuna kitu tambah tina 4 5 tah berarti sujud keur eta keur panambah eta sujud sahwina. Ari parek teh inget-inget ayeuna kitu pas 4 rakaat keneh tah kitu berarti karena mang-mangna kitu. Mun di dieu mah palawasaka salat salasan amrobian masalan atabirokaatin oh ieu mah beda di. Jalma ayeuna mang-mang nah salat teh ieu teh 3 rakaat 4 rakaat 3 rakaat 4 rakaat geus we cenah atabirokaatin tambahan sarakaat. Tambahan sarakaat sabab li anal asla adamu pilihan. Asalna hukum asalna teu migawena eta ayeuna kitu nu 4 tilu mah geus puguh 4 mah karek boa sekolot cek guru mah bahasana kitu. Terus saya sujud sahwi urang salat ieu teh 3 rakaat 4 rakaat 3 rakaat 4 rakaat saya tilu reken tilu terus 4 terus meme salam sujud sahwi gitu. Wa in zala syakku qabla salami sanajan kamang-mangana teh leungit sami salamna kitu. Seperti cenah manehna teh inget yen ieu teh rakaat kaopat. Ieu teh 3 4 terus salat pas rakaat kaopat inget kaopat ieu teh. Da tadi teh urang teh ka 3 teh teu tahiyat naek ka luhur bohna kaopat ieu teh kitu. Tetep eta ayeuna kitu sunat sujud sahwi karena eta karena mang-mangna justru litarodudi teh ya gitu. Litarodudi ya diharusna piji ada tiap lantaran ayeuna mang-mang tina aya caritana ieu mah aya 2 tilu aya urang mah tadi ngabasakeun 45 ieu mah 2 tilu berarti salat maghrib berarti mah iya teh rakaat kadua rakaat rakaat geus ieu tambahan sarakaat 4 rakaat pas miga 4 rakaat alah euy ieu teh cenah ayeuna kitu rakaat kaopat Rabi'ah litarudi pijatiha kaya balikan di wa in zala syakkuhu qabla salami sosanajan ikan dia urut di palawa syakka salat salasan amrobi'an arba'an namun mamang nah ayeuna mah teh salat 3 rakaat 4 rakaat umpamana
ata birokaatin tambahan ayeuna sarakaat gitu. Tambahan sarakaat gitu. Sebab ayeuna cenah asalna teu migawena terus sujud sahwi. asa 3 asa 4 asa 3 asa 4 3 geus. Tambahan sarakaat terus sujud sahwi. Lamun leungit ayeuna kitu mangmang sameme salamna nyaeta ingetna teh ayeuna meme salamna teh yen eta teh rakaat kaopat kulantaran mangmang tina tambahna teh 3 4 3 4 oh sanajan atuh lain goyah we jelas sanajan lain lamun sanajan ayeuna mangmangna teh leungit sameme salamna cenah eta rakaat kaopat geus ya anger esu zawi mah gitu pan mangmang gitu lain lamun teh sanajan sanajan wala yarja'u fi fi'liha ila dhanni jeung ulah ayeuna ngabalikeun si jalma dina migawena Rabi'ah ila dhanni kana panyangkana gitu. Jadi 3 4 jigana mah ieu teh 4 ulah jigana ieu teh 3 ulah pokona geus sok tupang leutikna tambahan sarakaat engke sujud sahwi gitu. Carana teh ulah jigana mah ka 3 ieu teh jigana ka 4 ulah. Jadi ulah aya ngabalikeun cek urang mah urang ngambil atas dasar sangkaan urang jigana ka 3 ulah. Walaila qala wir hatana pe omongan batur. Eta maneh bohana teh karek 3 rakaat bohana teh. Eta maneh kerek 4 rakaat cek ayeuna batur anu di tukang teh bohana teh. Oh pilih atanapi pagaweanana kagok bohana teh geus hayang terek salam mun rek opat. Oh nah itu. Wain kanu jam'an sok sanajan eta ayeuna sigoer teh ngobejaan teh lobaan kitu. Ari ngaran jam mah leuwih ti 3, leuwih ti 2, 3 mungkin 4 mungkin 5 gitu. Anger kudu cokot mah patokan nu tadi teh cokot anu pangleutikna tambahan sarakaat terus sujud sahwi. Kecuali eta jam'an kasiron teh malam yugo adadat tawatur tenepi kana bilangan anu ayeuna tumpah-tumpah lamun geus mutawatir geus sakabeh jelema nu aya di masjid ngomongkeun si eta cenah kurang sarakaat bana teh naon karek 3 rakaat atanapi karek 4 rakaat tapi pilih eta cek omongan ayeuna nu terbanyak gitu. Mun geus loba ieu ngomong ieu ngomong wa amma malayah teh ziyadah anapun perkara anu teu nanggung kana tambah kan saka pirokaatin min rubayatin mangmang tina ayeuna sarakaat bangsa salat 4 rakaat ari bieu mah salat maghrib bieu mah kitu ngan ayeuna kitu tambah sarakaat 4 gitu ari ieu mah salat 4 mohon mungkin asar mungkin isya bahan teh ieu teh 3 rakaat 4 rakaat 3 rakaat 4 rakaat terus seinget samemeh nangtung kitu kana rakaat kaopat yen itu rakaat ka 3 eta teu kudu sujud sahwi. Ita 3 4 barang ayeuna kitu samemeh cengkat inget tilu ieu teh gitu. Eta kan sama sarua nambahan hiji. Da hiji deui ka hareupna. Eta teu kudu sujud sahwi gitu. Li'anna ma fa'alu biha ma'at taraddud
la budda minhu bi kulli takdir. Sabab ayeuna saeuseuna perkara nu manehan migawe tina eta ayeuna Robiah teh ya eta ma'at tarodud sarta mangmang la budda minhu anu teu meunang teu bikuli takdirin kalawan ayeuna setiap pangira-ira. Ay sawaun qadaro anna salisah bahwa pada ugang ngira-ngirakeun eta rakaat teh katilu atanapi ayeuna kaopat pala tarodadahuna cenah pijiada. Jadi teu kahitung mangmang cenah masa di dieu mah cenah dia tambah. Nah, kan salatna ge salat apang 4 rakaat, 3 opat cenah. Beda jeung carita anu tadi. Matak ayeuna kitu teu kudu sujud sahwi, da emang rakaatna bangsa 4 rakaat kitu nu dimangmangkeunna. Beda anu tadi mah ma'ad ziyadah teh ya kitu, ihtimal ziyadah. Pain tadakkara badal qiyam laha sajadah li taraddudi. Lamun si jalma teh ingetna teh sabada nangtung kana kaopat kitu. Barang cengkat kaluhur gitu saja ya litarodudi berarti sujud sahwi teh kulantaran mangmangna halal qiyam ilaiha ketika ayeuna tingkah nangtung kana kaopat iziyadatiha ditambah ayeuna rakaat. Ya, tina kamang-mangan wungkul, tina segi kamang-mangan wungkul lain tina segi nambahanana gitu. Iziyadatiha wa sunnah lil ma'mum al-fatihah.